Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, parantos cumarios Ibnu Abbas radhiyallahu, mugi Allah ngaridoan ka Ibnu Abbas sareng ramana, yuhsyaru ta'ifatun, bakal dikumpulkeun sagolongan min hadzihil ummati ti ieu umat ala sirati disaluhureun sirat, wazalika inna awwala eta teh sadayana teh golongan anu ngawitan mayadkhulul jannah anu dilebetkeun ku Allah ka sawarga, ma khalal anbiya salianti para nabi. Jadi nu lebet surga engke jaga teh saparantos para nabi dilebetkeun teh nyaeta golongan ti umat Kangjeng Nabi. Hadzihil ummatu, nya ieu umat teh nyaeta sebenarnya umat Kangjeng Nabi anu dikumpulkeun di sirat teh. Jadi anu ngawitan lebet teh umatna para nabi, anu ngawitan lebet teh para nabi, para anbiya, teras dilebetkeun saparantos eta umatna Kangjeng Nabi. Wa akhiru ma yadkhulul jannah, sareng ari pangakhirna anu asup ka sawarga teh min hadzihil ummati ti umat Kangjeng Nabi. Tah aya umat Kangjeng Nabi anu terakhir dilebetkeun, alladzina wajabat alaihimun naru, anu eta umat teh kedah asup heula ka naraka kusabab eta umat Kangjeng Nabi teh mawa dosa. Wa nabiyyu alaihi salatu wassalamu, sareng ari Kangjeng Nabi yang zuru yaumal qiyamah eta ngantosan ngawasan mengawasi heula eta Kangjeng Nabi dina dinten kiamah. Wa ya'rafu ummatahu, sareng uningan Kangjeng Nabi ka umatna. Tah ditungtung sirat teh Kangjeng Nabi teh ngawasi umatna, bilih aya umat Kangjeng Nabi nu teu acan lebet ka sawarga. Li annahum kana ghurran muhajjilina, sabab Kangjeng Nabi terang bahwa umatna teh katinggal ciri nyaeta laraina sareng pandanganna teh caraang moncorong atau bersinar kusabab naon min asaril wudu'i, kusabab tapak-tapakna wudu. Maka wudu nu leres, wudu nu nurutkeun syariat teh bakal jadi asar, bakal jadi ciri umat Kangjeng Nabi, sehingga Kangjeng Nabi tiasa ninggal ciri-ciri umat Kangjeng Nabi nyaeta ngalangkungan wajah sareng pandangan anu bersinar teh. Fa ya'rifuhu, maka uningaeun Kangjeng Nabi ka umatna. Fa yaqulu, maka cumarios Kangjeng Nabi, ya Jibrilu, hai malaikat Jibril, ma balu ummati mahbusina, kumaha cenah kayaan umat kami anu masih katahan teh ala sirati, di atas sirat. Fa yaqulullah, maka ngadawu Allah ka malaikat Jibril, ghayyibuhum, hai Jibril mencek urang mah samarkeun umat Kangjeng Nabi teh nyata umat nu kedah lebet ka neraka teh, fi audiyatil qiyamah, di lembah neraka, hatta yadkhula sehingga lebet saha Muhammadun Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalamu al jannata ka sawarga. Jadi engke teh kusabab aya umat Kangjeng Nabi nu bakal wajabat alaihimun naro kedah sepula ka neraka, maka
Allah marintahkeun ka Jibril supaya eta umat Kangjeng Nabi sanaos aya tapak kudu disamarkeun saingga Kangjeng Nabi teu tiasa ninggal ciri-ciri umatna. Fa idza nadara Rasulullah, maka tatkala ninggal Rasulullah ilal kiamati kana peristiwa kiamah, dona inna umatahu, nyangka cenah Kangjeng Nabi teh ka umatna teh sayaku ilal jannati kullihim, tegasna mah nyangka Kangjeng Nabi teh ka umatna teh tos lebet ka sawarga sadayana. Fa idza dakhala Rasulullah al jannata, maka nalika lebet Rasulullah ka sawarga saparantos ngayakinkeun bahwa umatna sadayana tos lebet sawarga, qala Allah taala, maka sumarios ngadawuh Allah taala lizabaniyati ka malaikat zabaniyah, sukuhum giring ku anjeun hai zabaniyah umat-umat Kangjeng Nabi nu mawa dosa teh, wasallimuhum ila malikin, sareng pasrahkeun eta umat Kangjeng Nabi anu kedah lebet sawarga teh, anu kedah lebet ka neraka teh ka malaikat Malik, malaikat penjaga neraka. Maksudna mah kudu dihukum heula tah umat Kangjeng Nabi teh. Fa idza ra'ahum malikun, maka nalika ningali eta malaikat Malik ka umat-umatna Kangjeng Nabi, faqala, maka naros malaikat Malik, ya ma'syarul askiyai, hai golongan anu cilaka. Da sabab digiringkeun teh ku malaikat Zabaniyah nuju ka neraka. Man antum, saha aranjeun teh, wa min ayyi ummatin antum, jeung umat ti saha anjeun teh, da setiap umat teh aya pamimpinna. Laqad donantu, teman-teman ngira kaula, alla yabqa eueuh deui umat nu kasesa, ai sugan teh eueuh deui umat nu bakal diasupkeun ka neraka, da kabeh geus asup ka neraka. Miman yadkhulun naro ahadun, tina golongan nu bakal asup ka neraka saorang oge. Wa kullu umatin atat, jeung setiap umat nu datang masuk ka neraka maksudna. Fahum muqabbaduna, maranehna teh anu asup ka neraka teh geus pada aya ciri nya tadi talian. Mughallaluna bisalasil, terus dibelenggu tuh ku rante. Wa muqranuna ma'asyayatin, sareng ari ciri nu katilu umat nu asup neraka mah dibarengkeun jeung setan, pirang-pirang setan. Yusabuna ala wujuhihim, bari jeung diseret eta beungeut-beungeutna penghuni neraka teh. Muswadatul wujuhi, sareng hararideung cirina bakal asup ka neraka mah. Muzriqatal ayuni, terus bararotot panon-panonna teh para ahli neraka teh. Fala aropi arjulikum, sareng teu ningali kaula ka anjeun, ka eta umat Kangjeng Nabi teh, tina suku-suku anjeun teh al inkalu gembok kunci teu dirante, wala aidiakumul aglala, jeung teu ningali kaula teh tina pandangan aranjeun teh aya rantean, beda jeung pengikut neraka atawa ahli neraka nu lainna. Wala ara wujuhakum muswadah, jeung teu ningali cenah kaula teh kana wajah aranjeun teh hararideung seperti ciri penghuni neraka nu lainna. Wala a'yunakum muzriqatan, sareng mata anjeun teu barolotot teh. Tamsyuna ala arjulikum, sareng lempang anjeun teh geuning masih keneh ku suku. Hari itu mah diseret, ditaros pamin ayyi ummati antum, maka anjeun teh golongan umat saha bet beda jeung nu lain. Qalu, maka nyarios eta umat Kangjeng Nabi teh, la tas'alna ya maliku, ulah naros cenah ka kami hai malaikat Malik, pa ana nastahi, margi kaula teh isin, annah biroka, ngawartoskeun saha kami di umat mana kami era cenah kedah dicarioskeun mah. Walakin nahnu min hamlatil Qur'an, sabenerna mah cenah kaula teh
umat-umat nu digiring ka neraka teh cenanya itu tukang nalal Al-Qur'an, tukang maca Al-Qur'an. Wa nahnu min shawami syahr ramadana, jeung kami ge ahli puasa di bulan Ramadan. Wa nahnul hujjaju, sareng kami ge sok ngalaksanakeun ibadah haji, ibadah umroh. Wal ghazatu, sareng kami ge sok perang atau jihad. Wa nahnul muadduna zakat, jeung kami ge sok mayar zakat sabenerna mah. Wa nahnul mukrimunal aitama, sareng kami ge sok ngamulyakeun anak yatim. Wa nahnul mugtasiluna minal jinabah, sareng kami ge sok mandi tina janabah. Wa nahnul musalluna, kami ge sok salat salawatil khamsi, salat nu 5 waktu. Sok haji, sok salat, sok maca Quran, tapi kami teh diasupkeun ka neraka. Tong naros isin. Wa yaqulu, maka nyarios ta malaikat Jibril, ya ma'syarul asqiya, he jalma anu carilaka, amma mana akumul Qur'anu min ma'asyillahi ta'ala. Nah teu bisa nyegah ka aranjeun Quran anu dibaca ku anjeun tina maksiat atau dosa ka Gusti Allah, hatta lam taqa'u fi ma waqa'tum fihi, sehingga teu pantes lamun anjeun tukang maca Quran kudu asup ka neraka, maksudna mah kitu. Qalu, maka cumarios eta umat Kangjeng Nabi teh, ya Malik, hei malaikat Malik, la taubihna, ulah ngaguguyonkeun cenah, ulah ngalelewe kami. Fa anal ana, maka sanyana kami ayeuna teh, nahnu najauna, kami teh hayang disalametkeun min taubihillahi ta'ala, tina celaan atau wiwirangna Allah, wa malaikatihi, sareng malaikatna Allah. Ulah diwiwirang era kaula teh cenah, kaula teh najat teh hayang disalametkeun ku Allah tina celaan Allah, tina wiwirang Allah sareng malaikatna. Pabaina mahum kadzalika, maka barang keur nyarios kitu teh umat Kangjeng Nabi teh hayang disalametkeun ku Allah tina celaana Allah. Idnada munadin min kibalil arsy, aya nu sasauran hiji suwanten palebah aras. Ya Maliku, eta suara teh nyarios cenah, hai Malik, hai malaikat Malik, adkhilhumul babal a'la, asupkeun maranehna teh ka pintu anu paling luhur, minan nari, dina neraka. Sabab masih keneh husnudzon ka Allah, yang diselametkeun ku Allah. Disiksana teh panginten maksudna mah nu paling ringan, disimpen tina neraka jahanam paling luhur. Wa yaqulu Malik, maka sumarios malaikat Malik, ya ma'syarul asqiya, hei cenah umat carilaka, sami tumul kalam, ka kuping tah ku anjeun, bieu aya sasauran. Wa fahamtumul maqala, sareng pahamkan anjeun maksudna kana eta ucapan nu sumping tinu ngagerot di kibalal arsy. Wa yaquluna, maka cumares eta umat Kangjeng Nabi teh, naam leres, laqiya Malik, akan tetapena wahai malaikat Malik, bere waktu keur kami cenah sasaah we, amhilhum, bere waktu ka kami saatan sasaat we. Natuhu ala anfusina, kaula teh arek muncek urang masa sambat, meratapi menyesali karena dosa nu kantos dipilampah nalika hirup di alam dunia. Bere waktu cenah kami arek munajat, arek sasambat ka Allah, arek meratapi tina dosa-dosa nu pernah dipilampah ku kami, cek eta umat teh. Wa yaqulu Malik, maka cumarios malaikat Malik, ma ila zalika sabil, teu aya atuh pikeun aranjeun teh rek milampah non ngawina teh sasambat ka Gusti Allah, da nama waktuna anjeun teh disiksa, cek malaikat Malik teh. Wa yatihim nidaan min kibalil arsy, maka keur kitu teh ka kuping aya deui suwanten di luhur aras, ya Malik, hai Malik cenah. Eta teh suwanten teh ti Allah, amhilhum yabquna ala anfusihim,
bere kesempatan cenah keur maranehna jeung ceurikan atau menyesali dirina sorangan. Payatama yajuna asnafan saterasna dipisahkeun cenah saparantos dibere waktu keur menyesali. Dipisahkeun eta pirang-pirang golongan teh jadi sababaraha golongan. Hamlatil Quran ala hadatin sabagian maca Quran tah ti umat Kangjeng Nabi teh dipilah-pilah deui ku malaikat Malik. Wal hujaju ala hadatin sareng sagolongan deui anu sok ka haji. Ngasup ka haji nu sok haji teh sagolongan tah digolongkeun deui. Wal guzatu ala hadatin anu sok perang jihad sagolongan deui diasupkeun ka narakana teh. Wanisa ala hadatin sareng awewe sagolongan summa yanuhuna ala anfusihim saterasna marehna teh ceurik meretapi sorangan awakna sorangan. Yaquluna nyarios sadayana eta golongan kaifa nasbiru ala nar, kumaha rek tahan cenah kaula kami sadayana kana siksa api neraka. Walam takun nasbiru sedangkan padahal kami teu tahan karena panasna seuneu neraka. Ala haris syamsi kana panasna ponon peugi geus teu tahan komo panasna neraka. Lam takun nasbiru al haril syamsi bujung-bujung neraka cenah kapanasan di lapang oge ku panon poe panas. Pakai panas biru ala libasit tokrani, rek kumaha kami kuat cenah nahan kana pakaian tokron, pakaian tina kucuran timah di neraka. Wa na'atadna layinas siabi, sedangkan di nalika di dunia mah kami teh tos biasa pakaian anu lembut, moal kuat cenah kami teh. Wa kaifa nasbiru ala akli zakum, rek kumaha kuat cenah kami bisa nahan katuangan zakum, buah neraka nu pait peuheur. Wasyurbil hamim, terus nginum cai hamim, cai anu ngagolak ka inuman anu aya di neraka, moal kuat cenah kami teh. Wa kunna atadna thayyibat ta'am, padahal mah kami nalika hirup di dunia teh tuang dahar anu ararenak. Wa barida syarabi, sareng kaleutan nu tarariis. Pabainahum yanuhuna, sareng nalika eta golongan teh keur meratapi keur sasadu ka Allah tentang nasibna. Id atahumun nida, ka kuping panggilan kamaranihanana, di mana ka kuping neta suanten teh min kibalil arsi ti palebah aras. Ya Malik, hei Malik cenah, adkhimul baba, a'la asupkeun marehna teh ka panto nu paling luhur minan nari tina neraka. Payaqulu maka cumarios ya masyarul askia, tah kupingkeun ku anjeun, hei jalma nu cilaka kana eta omongan. Wa fahamtumul maqala, jeung anjeun teh kan paham kana eta cariosan teh. Payaquluna maka cumarios eta umat Kangjeng Nabi, naam leres pisan. Ya Malik, wahai Malik. Fayaqulu maka cumarios sa Malikun Malik, min ai umatin antum, anjeun da sabenerna teh di golongan umat saha. Fayaquluna maka cumarios eta umat, anna nastahi annaqula, kaula teh era rek ngomongkeun ka anjeun teh. Payasuku hum Malik, maka nyeret tuh digiring eta umat Kangjeng Nabi Muhammad teh, tiap ditanya tengah jawab wae muncul kurang kami teh umat di Nabi Muhammad gitu ngan teu wantun da isin. Digiring tah ku malaikat Malik. Wayaj'alul masyayikhil amamahum, nu karolot di hareup cenah. Wasyabana miwarahim, nu ngarorana di tukang. Wanisa min khalfihim, sareng terusna awewe satukangeun pamuda. Hatta atau sapiro jahanam, sehingga dugi ka eta golongan teh anu diseret teh ka safiro jahanam, sisina neraka jahanam. Payakhruju ilaihim, sehingga keluar atau ngadatangkeun ka eta golongan malaikatun, ngadatangan tah ka malaikat golongan teh malaikatun, hiji malaikat. Giladun anu kasar, sidadun tur anu kacida galakna. Khuliqu bila kulubin, anu eta malaikat teh ras-rasan teu aya kanyaah diciptakeun ku Allah teh.
fala yarhamu biha moal aya rasa deudeuhnya eta malaikat teh ka kaum wa yata'allaqu bi kulli insani minhum sareng eta dikawal tiap hiji jalma nu asup ka neraka teh alfu minaz zabaniyah 1000 malaikat zabaniyah sahiji jalmi digiring dikawal ku 1000 malaikat zabaniyah payudkhiluna bihimun nar diasupkeun ta eta umat hiji-hiji ka neraka minhum man ta'khudun nar ila ka'bah di antara maranehna teh aya nu disiksa di neraka teh dugi mata kaki wa minhum man ta'khudun nar ila rukbatai aya oge golongan disiksana teh di golongan umat nabi teh dugi ka tuur wa minhum man ta'khudhu ila wastihi aya oge nu disiksa ku neraka teh nepikeun ka bujalna wa minhum man ta'khudhu nar ila sadrih aya oge nu disiksa di neraka teh nepikeun ka dadana kumaha dosana we wa idza qasadatin nar maka nalika rek ngamaksud neraka antakhiqa wujuhahum wa qulubuhum arek ngaduruk wajah sareng manahna eta umatna Kangjeng Nabi teh aqbalan nida'u min qibalil aras maka datang nu ngagero di arah aras ya Malik hai Malik ahbitin naro an wujuhihim wa qulubihim turunkeun tah api seuneun neraka teh ulah nepikeun ngaduruk ngabakar kana wajah-wajah sareng hatena eta kaum ulah diduruk maksudna mah wajah jeung hatena mah maksudna didadakahan dihukum mah fa innahum tolama aqarruli bilisanihim sabab maranena teh geus lila ngaku ka kaula sebagai pangeran boh kulisanna geus lila maranena teh ngaku kuat kulisanna teh pangeran teh Allah warifuni bi qulubihim sareng maranena teh aruningaeun mengakui ku hatena teh bahwa Allah teh pangeranna fatolama sajaduli geus lila marahna teh sujud ka kami bil hayati dunya dina nalika hirup di alam dunia biwujuhihim ku wajah-wajahna wa idza sami'un nidaa maka nalika malaikat ngupingkeun sareng nalika ngupingkeun eta golongan teh kana eta panggilan teh suara teh yarfa'una aswatahum jami'an maka ngagorowok tah eta narikeun suarana si jalma kabeh ya Muhammadah hai Nabi Muhammad ku mencek urang mah ya Abul Qasimah hai Abu Qasim ya Muhammad hai Muhammad ya muhsinan bil aramili hai jalmi nu pang sae-saena pang nyaah-nyaahna ka para janda wal aitami sareng nyaahan ka anak yatim ya fakhral qiyamah hai jalma nu sok ngabahagiakeun umatna dina poe kiamah nyalametkeun nulungan ka umatna poe kiamah ya fatihal umami hai jalma nu sok mukakeun rahmat Allah ka umatna ya fatal abwabal jannah hai jalmi anu sok mukakeun pintu sawarga agero tah ka Kangjeng Nabi maksudna minta tulung minta syafaat ya mugliqa abwaban nirani an umatika hai jalma anjeun teh Kangjeng Nabi teh sok nutup pintu neraka ti umatna ya syafi'al umami sareng hai jalma nu sok maparin syafaat ka umatna nahnu du'afa ummatika sadunya minta tolong kami teh Kangjeng Nabi umat nu lemah la sabarolana fi khurrin nari kaula teh kami teh teu kuat teu sabar teu bisa tahan nalika diduruk di neraka agisna bi syafaatika Gusti Kangjeng Nabi cenah tulungan ku syafaat anjeun ilal jinani asupkeun kami sadayana ka sawarga wa yadau ahaduhum yadahi ala uzunaihi salah sawias ti eta golongan teh aya nu nyimpen pananganna di cepilna kal muadzinu seperti muadzin wayunada bi a'la sautihi bari ngagero ku suantan anu kacida tarikna nahnu min ummati Muhammadin kami teh cenah
Salaresna mah anu disiksa ieu teh umat Kangjeng Nabi. Tah ruas tah malaikat teh ditanya tadi mah teu dijawab, pas nguping bahwa umatnya anu disiksa ieu teh anu ngabogaan ciri lain ahli neraka teh payatawajjahu malikun ilal jinan, maka malaikat malik teh cenah menghadap ka sawarga. Payada upamahu ila Muhammadin, tos dugi ka sawarga nyaketkeun cenah mulutna lambaina memberitahukan maksudna ka Kangjeng Nabi Muhammad wa huwa yatata'amu fil jannah, sedangkan kaya Nabi Muhammad teh nuju senang-senang lah di sawarga teh. Wa yaqulu eta malaikat malik nyarios, ya Muhammadu hai Kangjeng Nabi, innaka tata'amma fil jannah, anjeun teh keur senang-senang di sawarga, punten ngaganggu cenah. Wa ummatu kal du'afa'u yastaghisunaka, tuh umat anjeun sebagian aya nu di neraka butuh pertolongan anjeun. Fa ageshum tulungan aranjeunna eta tah umat anjeun, dibocorkeun lah ka Kangjeng Nabi teh, padahal Nabi teh teu terangan aya umatna anu di neraka. Margi dina waktos di sirat, di penghujung sirat anjeunna ngantosan umatna, tapi disamarkeun teh geuning tadi ku malaikat Jibril atas perintah Allah. Fa innahum du'afa, maka saestuna umat anjeun teh lemah, la sabara lahum alan nari, teu karuateun disiksa di neraka tah umat anjeun. Wa idan tahal khabaru, maka nalika nguping berita eta sampai ila Muhammadin alaihi salam dugi ka Kangjeng Nabi eta berita, wa thaba min syarririh, mencek urang meluncat ngagebeg Kangjeng Nabi, gugah tina dipan, tina kasur, tina tempat kanikmatanana, waroqiba alal buraqi, terus naik kana buruk, terus nyarios pakola ya buruk, hai buruk ajil buruan cen anjeun. Fa inna ummati du'afa ala yasbiruna ala harinar, buru umat kaula teh keur disiksa neraka, la yasbiruna mal karuateun umat kaula mah disiksa neraka mah. Faropa aqadau memokanunda, meletakkan ieu buruk kana telapak kakina, wa wadu'ahu inda syafiri jahannam, sareng saparantos tepi ka neraka nurunkeun buruk ka Nabi kana sisina neraka jahanam. Faida sami'u alaihi salatu wassalamu aswatahum, maka nalika cenah nguping Kangjeng Nabi kana suanten umatna, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam nangis cenah Kangjeng Nabi, ya Allah geuning aya umat keneh, umat kami anu masih keneh di neraka, ai kiraan teh ai dikira teh eueuh. Nalika Nabi nangis, wa baku atuh careurik eta umat anu disiksa teh. Fa yaqulu ya Malik, maka cumarios ta Kangjeng Nabi ka Malik, ya Malik, ukhrij ummati minan nar, kaluarkeun umat kaula ieu ulah disiksa mal kuateun, la yasbir mal kuateun disiksa di neraka mah. Fa yaqulu, maka cumarios ta Malik, ya Muhammadah, wahai Kangjeng Nabi, mali ila ikhrajihim, teu tiasa atuh kaula mah ngaluarkeun umat anjeun di neraka, min sabili malam umar, lamun tina cara ngaluarkeun marehna teh lamun kaula teu diparentahkeun ku Allah. Maksudna mun hayang ngaluarkeun umat anjeun di neraka teh kudu atas perintah Allah. Maka nalika kitu payatawajjah, maka menghadap menuju angkat Kangjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ila syakil arsi, kana tiang aras. Payanuzulu anil buraqi, terus diturunkan Kangjeng Nabi tina buraq menghadap Allah maksudna. Wa yakhiru sajidan, saterasna saparantos dugi di payeuneun Allah. Wa yakhiru sajidan, nundukkeun sujud, menunduk sujud Kangjeng Nabi. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, terus camarios Kangjeng Nabi ka Allah, ya Rabbi hakadza wa'adatani, ya Rabb sapertos kieu cenah ngajanjikeun Gusti ka abdi.
nya masa pan Gusti teh geus ngajanjikeun umat abdi bakal disalametkeun neraka. Geuning masih kene aya umat abdi anu disiksa neraka. Hakadza wa'adani sapertos kieu ngajanjikeun Gusti ka abdi kitu masa zamannya rasadu ka Allah. Alla takhriqa ummati pinar, supaya anjeun teu ngaduru ka umat abdi di neraka. Qala Allah Ta'ala, maka cumarios Allah Ta'ala, ya Muhammad, hai kakasih kami Muhammad, qad kanu ansuka, ku kami sengaja eta umat anjeun disiksa teh alasan teh kahiji sabab maranehna teh geus mopohokeun anjeun, jasa-jasa anjeun dipopohokeun. Wataroko syariatika jeung maranehna teh ku sabab disiksa teh geus tinggalkeun syariat anjeun pidun ya dina nalika di dunia. Jadi penyebabna teh disiksana teh di neraka teh nu tukang salat, hafalan Quran, awewe anu soleh kitu nya, haji, ternyata alasanna teh ansuka wataroku syariatika, geus poho ka Gusti Rasul sareng ninggalkeun syariat Kangjeng Nabi di dunia. Wa ana ansihim, kumargi kalakuan mahena kitu ka anjeun, kaula ge bakal mupohokeun umat anjeun al yauma syafa'ataka alaihim, dina poe di mana anjeun bisa mere syafaat ka umat anjeun. Tah fasfa'al ansok ayeuna mah kusabab anjeun geus datang ka kami, mundut ka kami minta syafaat, fasfa'al an sok syafaatan ku anjeun ayeuna. Fayasfa'ahullah, maka maparin izin syafaat Allah ka Kangjeng Nabi gitu. Juk syafaatan ena macam. Payasfa'u fi jamihi, maka Kangjeng Nabi teh maparin syafaat ka sadayana eta golongan umatna nu asup di neraka. Wa yukhrijuhum minan nari bisyafaatihi, jeung ngaluarkeun Kangjeng Nabi atas izin Allah ka umatna tina neraka ngalangkungan syafaat Kangjeng Nabi. Wa yabqal kufaru, maka tetap cenah jalma kufar piha di neraka. Fa inda zalika yaquluna, maka nyarios tah jalma kafir teh ya laitana kunta muslimina, tah hayang teuing can baheula coba mun kaula teh agama Islam pengikut Kangjeng Nabi. Fa ahrijna kama ukhriju, pasti cenah urang kafir teh anu kafir teh bakal dikaluarkeun di neraka ditulungan ku Kangjeng Nabi. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ta ieu maksudna ayat rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, hartosna jalma kafir engke jaga dina akhirat teh bakal hoyong jadi jalma nu iman nalika hirup di alam dunia, menyesali kekafiranana hayang jadi jalma iman supados tiasa ditolongan ku Kangjeng Nabi Muhammad sapertos Nabi Muhammad nolongan umatna anu lebat neraka. Mudah-mudahan manfaat. Hapunten bilih awasanna kirang sampurna, hapunten sakali deui. Mudah-mudahan manfaat utamina utamina kakosim kuring, umumna kanggo sadayana santai. Barakallahu li walakum.